hai anu kaopat bu, anu kaopat jalma anu salat tak diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Hiji lalaki anu statusna jadi imam tapi kabeh makmumna hewa ka eta imam. Maka dengekeun, lamun urang jadi ustad, jadi kiai, jadi ajengan, jadi imam, hirupna ulah kumaha sorangan, betul? Betul. Imam mentang-mentang misalkan haneut keneh hafalan Quran, rakaat kahiji ba'da Fatihah maca surat Al-Baqarah sampai ka anggeus. Rakaat kadua maca surat Al-Kahfi. Atuh makmum gempor, betul? Barang di deuleu teh api narileup bae Gusti batu kebel teuing. Ya, orang kudu terang karena aspirasi makmum. Atau misal kita ngadoa sanguna ukur sapanci doa namanya 30 meter atau enggak, namun misalkan biasna atau sanguna sapanci mah cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kiai pinter ngaranna eta insya. Jadi lamun orang jadi imam, orang kudu terang karena aspirasi makmum. Ulah kumaha dew, mentang-mentang kiai misalkan orang, kemudian misalkan naon bae pehewaun jalema, tah ulah sampai kitu insya. Anu kabraha, anu kalima salatna anu teu diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun syaribul khamri mudminan. Hiji lalaki anu salat mah salat tapi sok minum khamr. Makanya mudah-mudahan barokah Isra Mi'raj anu urang sok minum khamr, mudah-mudahan sing teu nginum deui, amin. Amin. Kullu muskirin khamrun, setiap anu ngamabokeun eta khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr eta hukumna haram. Yuntiju natijahna setiap anu ngabawakeun haram seperti narkoba, naon deui, gele, naon deui, ganja, loba kemasukan anak. Betul. Anu kaopat naon deui, TM, betul. Anu jangan zaman-zaman singkatannya. TM nan TM. Teh manis deh. TM tapi miring aja. Betul. Betul. Jalma anu nginum khamr ulah boroning sagelas satetes bae ge eta salat teh diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 poe 40 penting. Naudzubillah summa naudzubillah min. Tadi TM zaman singkatan karena padagang-padagang yang namanya disingkat. Dimulainan cilok aci dicolok, ayat cireng aci digoreng. Makanya ya mudah-mudahan mun misalkan ibu-ibu bapak-bapak nek misalkan nek dagang ku abdi di bejaan aya hiji padagang anu misalkan tacan aya di mana ge naon eta ciduh aci diseduh ciduh cikeun ngadenge tolol atuh aing ge boga kacah dewa ya punya jauhan khamr insya. Sebab ibu terang teu kisah Barsiso. Kibar Siso pernah ngadangu teu? Eta Kibar Siso titelna abid ahli ibadah. Eta hirupna di zaman Bani Israel. Eta Kibar Siso teh hirupna 220 tahun. Eta Kibar Siso ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Santrina 60.000. Eta kabeh santri Kibar Siso bisa ngapung kabeh. Komo Kibar Siso nama. Tapi eta Kibar Siso pernah minum khamr di akhir hayatna. Pada akhirnya eta Kibar Siso maot dina kaayaan suul khatim atuh komo urang jalma ecek-ecek salat subuh bae jam 8. Betul. Makanya jauhan khamr insya. Anu kagenep bu dengekeun, anu kagenep jalma anu salat tak diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wamra'atun wa jaujuha syaghitun ilaiha. Hiji awewe anu salat mah salat tapi hate salakina hewa ka eta pamajikan.
mungkin ku sebab eta misalkan lalaki atau salaki hewa ka pamajikana, ku sebab pamajikana teh nalika dipenta teu mere, betul. Salakina hewan selama eta pamajikan tersebut sholat, tapi selama salakina hewa ka eta pamajikan, maka selama eta pula sholat tak diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu nek sibuk nek tersalse lamun lalaki atau salakina hayang angsongkeun insya neng hayang udah nama gitu, betul. Ngan ayeuna mah kartuna geus kanyahoan awe zaman ayeuna Bu. Mun salakina keur boga duit sopan jasa. Betul. Tapi lamun salakina teu boga duit, monyong alabatan bimoli. Bibir monyong 5 sen. Naudzubillah ming. Cung caripit ahai tulang bawang ngabibir mancung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Betul. Kuna ibu salaki nek mawa duit teu mawa duit salaki nek mawa duit teu mawa duit kitu kudu nama sambut di hareup pintu nek naon nek dipulintirkeun cenah salagi sorangan nek di smackdown sambut bade emam heula, bade tuang heula, bade ngaleueut heula, apa bade ibak heula, apa bade heula. Tah kudu mah tanya kitu mah. Neng, mah nek ibak heula, salaki asup ka kamar mandi, pamajikana asup ka kamar rias. Betul. Terus make lipstick merek Mirabella. Bedakna bedak pipa. Bola-bola sagede ban Vespa. Barang datang eta salaki ke kamar, eta pamajikan nangis anepro besika putri duyung. Eta cik salaki nata pamajikan aing apa generwo. Betul. Makanya ibu ulah sok nyeri hate atau nyer handel kanu jadi salakina insya barokah Isra Mi'raj anu sok ngalawan ka salakina urang ulah sampai ngalawan ka salakin. Insya ya balik kerajaban ibu-ibu balik kerajaban misalkan salakina teu ngaji assalamualaikum suara lawang ceritana kan lawang siapa goreng goreng siam min ayam mimin sorry min ngaranna dipake ku aing enan min aduh akang tadi ngadengikeun ceramah zikri anu hideung teh orang saja timur eta ceramah namanya rade kana hate mama akang oke kumah gitu kieu cik ustad teh tadi cenah sing sahasa pamajikan anu nyambut jeung daek nyium tarang salakina eta ganjarana siga nyium Haji Ahmad geleper beni cabok kata pabajikana ampura apa maksudnya itu Haji Ahmad maksudnya kieu cik ustad teh mamah tadi teh soalnya pas ngaji teh mamah ayana di juru geus mah di juru sabari nundutan mimitin mamah nek balik tadi teh mimitin mamah ai pas kitu kiai na teh neulekeun mamah bae laju misalkan mamah teh nek isi nek balik na teh anu kitu SMP sudah makan pulang kumacana SMP sudah makan lamun aing mah SMA sudah makan amplop alhamdulillah sudah makan kurang kompak sudah makan terima kasih sudah didukung alhamdulillah iya akang cik ustad muda teh sing sahasa pamajikan anu nyium tarang salakina eta ganjaran siga nyium Hajar Aswad akang Hajar Aswad makana engke ibu-ibu lamun geus diizinan ku salakina engke langsung bae orang sia meureun nyium aing bae hayang kuat berakali saya nyium aing hayang nying loba akang hayang nying loba sebab cik ustad setiap satu kali ciuman itu ganjaran 70 dosa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala makanya mama hayang nih loba dia mama rumah
masa sok kadang-kadang ngalawan ke akang, kadang-kadang mama teh sok malingan duit akang dina dompet. Oh, aing ngan engga merek mayar ojek goreng eueuh duit aku sia nya akang eta kumaha. Atuh mama teh kabita ya pedagang bakso cuangki. Tah ibu-ibu lamun geus diizinan ku salakina nyium tarang atau cium daripada leungeun salakina, langsung ditangkarakeun salaki ibu-ibu langsung dicium. Da cik salakina alhamdulillah ya Allah. Pamajikan aing patos rajaban jadi edan. Alhamdulillah. Ibu, setiap satu kali ciuman yang kita sampaikan dengan penuh cinta kepada salaki urang, maka satu kali ciuman 70 dosa dihampura ku Allah subhanahu wa ta'ala insya ngen bedana kieu hajar aswad seungit tarang salaki ibu geus dilanjutkeun ya punya encan ibu tingali dina kitab Adabul Mar'ah di mana awewe anu daek daripada nyeseh pakaian salakina, maka setiap satu kali nyaeta seseuhan yang menghabiskan daripada 100 daripada peratan, maka peratan tersebut akan menjadi malaikat, yang malaikat tersebut akan memintakan ampunan kepada ibu-ibu nu nyeuseuhna. Untung tidak ngan sebulna awewe zaman ayeuna mah sebulna lamun nyeuseuh make mesin cuci atau nges anu dihampura dosana mesin cuci. Betul. Naudzubillahi min. Terus anu kalimat